Dina hiji poe aya hiji mojamora anu geus pisan ngaranna bawang putih. Anjeunna cicing sareng ramana hirupna bagja. Nanging hiji mangsa ramana nikah deui sareng hiji tanda anu gaduh anak ngaranna bawang merah. Sifatna beda pisan sareng bawang putih. Bawang merah teh mojang anu sok jahat sareng sombong. Malah indung terena oge leuwih mihak ka bawang merah tibatan ka bawang putih. Leuwih ka bawang putih sok kasusah. Dina hiji isuk kadenge aya nu kamar. Abdi sangka Bapak, nama Bapak dan pisan dinakeun abdi. Bawang putih. Sadinten anjeun ngacurik di kamar anjeun. Teu konten joy mah kuring teh kotor. Gai can beberes atuh kuring moal mere anjeun dahar beurang. Bu naha tiasa teh dinten ieu abdi teu ngajakeun pagawean bumi. Abdi nuju duka, Bu. Ngomong we ada anjeun males, barusan. Geus ditu beberes imah. Terus biasana bawang putih udah leuwih heula pikeun nyiapkeun diri sareng ngalaksanakeun sagala pagawean bebersih imah sorangan. Bawang putih. Anjeun lagi ngisi baju kan? Nitip. Tuh kudu sarapan, ike dahar beurang. Ka ditu beresan. Namun kata anjeunna langsung bebersih imah palayan gancang. Karena belum kesalahan anjeunna tetep ngalaksanakeun tugasna palayan sadaya. Duh, bawang putih. Sesapu doang ge lila. Ulah agesna. Tahun tadi bawang putih, anjeun udah anu tuasan bajeun, langsung gancang anjeun bersihkan bumi, langsung gancang anjeun biasa manusia. Sanggeus imah beres dibersihan, bawang putih buru-buru inggih ka walungan, pikeun munggah kakean milik anjeunna, indung terena, sareng bawang merah. Wah, eta baju kesayangan ibu. Abdi kudu mau baju eta balik deui. Kalau yang sumangnya, bawang putih ngubah pakaian nepi ka bersih. Nanging hanjakal pakaian karasep indungna ujug-ujug kabawa ku aliran awalungan. Kalayan susah payah, anjeunna malacak sapanjang walungan. Kalayan ati-ati pikeun milarian pakaian eta. Nalika keur milarian, anjeunna papanggih sababaraha urang sarta nanyakeun. Punten Bu, Ibu ningali baju ikut baju walungan, jika kuring teu ningali. Sanggeus ngalacak walungan anu panjang, anjeunna ningali hiji imah deket walungan. Anjeunna ngarasa kamungkinan pakaian indungna aya di dinya. Tuluy anjeunna nyamperkeun eta imah. Teu lila anjeunna disambut ku hiji nini. Bawang putih langsung nanyakeun ngeunaan pakaian indungna anu kabawa ku walungan. Punten Neng ningali baju ngedikeun baju walungan. Kuring nempo sarta kuring nyandak eta. Gusti Nini hoyong nonton eta baju, eta baju indung abdi. Lamun abdi teu nyandak baju eta balik ka imah, saras abdi ambak. Oke, kuring bakal mere
anjeun baju. Lamun mantuan kuring jeung loba hal. Eta naon wae Nini? Tulungan kuring babergi imah. Mohon Nini. Kalayan hate anu bager, bawang putih tulus mantuan Nini eta. Sanajan can sempet sarapan, anjeunna teh ngeluh. Sabab geus biasa ngalakukeun rupa-rupa pagawean. Mantuan Nini nyababkeun anjeunna nyeupkeun loba waktu nepi ka sore. Saanggeus rengse, Nini eta mulangkeun pakaian tadi sarta kus sabab pacideb kabantuna. Nini oge masihan hiji waluh ka bawang putih. Ieu baju nu kuring janjikeun ka anjeun anak gelis geus digawe keras. Abdi bakal masihan anjeun gaji. Di dieu aya 2 waluh. Aya anu ageng, aya anu alit. Anjeun bebas milih. Hatur nuhun Ni, abdi bakal milih nu leutik sanajan lain ku baju indung. Mun abdi teu menta tulung ka Nini, satelahna abdi bakal ngabantosan Nini sapatos ayeuna. Saanggeus eta, bawang putih mulih bari mawa waluh. Nepi ka imah, anjeunna menang omelan ti indung terena. Sareng bawang merah lantaran balikna telat. Nah, anjeun balik telat. Anjeun hilap masak makan barang. Anjeun terang sok anjeun jadi kuring masak tuang barang. Anjeun ngabiakeun waktu anjeun cuman ke lagu alit ieu. Saterusna, bawang putih nyaritakeun sagala kejadian anu dialamanana. Kaasup kumaha anjeunna dipasihan waluh ku Nini. Nanging lantaran waluhna leutik, indungna teu wareg sarta ngalemparkeun waluh eta ka lantai. Saanggeus waluhna pegat, kacida kagetna indung jeung bawang merah sabab eusina teh emas. Bu, isinya emas. Wah, emas. Bu, Arang bakal bengar. Iya, Arang bakal bengar. Bawang putih, Banca ngajakan bawang merah ke panggisin ini. Nah, kuring. Sabab lamun anjeun nonton eta, anjeun bakal ngelakuin walau badag. Ibu gelo. Kuring moal magihan eta Nini. Saanggeus eta, bawang merah nyamparkeun Nini anu sarua sarta ngalakukeun naon anu dipente ku Nini eta. Nalika ngalaksanakeun tugasna, anjeunna mikir yen anjeunna jeung indungna bakal jadi jalma beunghar jeung boga loba emas. Bebersih imah, sakunaon naon demi beunghar. Nini bawang merah tos bersihan imah Nini tiasa parik sanyalira. Nya abdi bakal masihan anjeun gaji. Ieu aya 2 waluh. Anjeun bebas milih. Nya tentu abdi bakal Palayan bunga, bawang merah mawa waluh anu gede ka imah. Nepi ka imah, anjeunna disambut kalayan hade ku indungna. Ibu, tinggal nu kuring menangkeun. Bagus, lebih gede anu si bawang putih. Nalika waluh eta dibuka kalayan tinu harapan. Kacida kagetna bawang merah jeung indungna sabab eusina lain emas tapi ukur oray. Ibu bau, kumaha sih? Kok abdi teu terang, Bu?
Akhirna bawang merah jeung indung terena maot lantaran kagigit ku oray-oray eta.